Oke baik, satajan urang jengkar nyarengan hanca garapan dina wengi anu kasaberat teh nu kaduanya banyak. Leres bisa. Dina wengi kamari parantos aya wayang alhamdulillah. Alhamdulillahnya rempok bisa nabi Oke, tadi siang panginten pun deretan-deretan artis Kota Parahyangan. Leres. Oke, panginten tadi aya THD Acun oke Aya alhamdulillah. nyarengan alhamdulillah. Dina dinten ayeuna baik tantosna Kumaha, simkuring Bentang? rengan di Calung Cetarsi officialnya banyak. Leres, alhamdulillah. Sejak ucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali deh Wah, tak kurang coba. semangat. Iya. Semangatnya budak leutik ke ibu-ibu nama kitu we. Pokoknya mah hilangkan dulu beban-beban mayar Bank Syariah MBK isu. Nama lajola calung. Da lajola calung berjung pikiran isu teh Baru pantun. Nah, cobi sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euy. Cek aing. Aing ngajar woki sok sieun dipegat balik. Jangan nu ada rambak bae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sareng buka basa nu jadi carita-carita jadi sampurna khususna ku urang nu di alam. Salam oge sinareng sulam ulah tilem di alam. Alhamdulillah atuh bangiten mun dina wengi ayeuna urang tas capet tepung lawung pamruk jonghok patepang rarai bongkok ngaronyok hempak merbayaksa masih dina raraga tas sakur benik mah walimatul kitanya. Pangarsana bae urang kali bersepitan teh saha bae. Salah sios urang kali dulu urang sararea banyak. Alhamdulillah. Pri audio. Pri audio. Sejata sakur benik mah rasanya di raraga tas sakur benik mah. Tah gitu. Nyepitan. Nyepitan itu teh. Orang kali tercinta nah saha bae. Muhammad Rizky Pauji. Leres. Alhamdulillah. Tadi siangnya parantos dihitan kayan rahmatur salamet abentang urang doakeun panjenengan. Gitu kumaha. Sing janten urang kali anu soleh nu utamina mah berbakti kangge Ibu Rama, negara oge agama namanya. Oge sing tiasa mitutur sareng miturut kana ajaran Ibu Rama. Oke, tiasa ngangkat harkat derajat Ibu Ramana. Eta Anu pisan. kalintang ageung pisan kanya nanya banyak. Ayeuna dinten ayeuna tempo di sunatan teh Cep Muhammad mah tempo dihajatkeun rame kieu. Hare-hare. Si Iqmal mun teu kecepet pantau mah moal sunatan abi kan. Kalawarating. Oke, baik. Ya. Dinten ayeuna baris jumpingan pangulumana panginten mohon di keluarga besar Bapak Supri Pri Audio atau nabinya mohon. Oke, Ibu Rika Marlina. Aduh. Tempo. Buah hajat wing tadi jika mamah dedeh we tempo Kumaha cika? Banyak wing mah sayang engang di Oke, kala teh hilang panginten kasepuhana. Aya keluarga besar Bapak Otong kali Ibu Sumira. Oke, panginten keluarga besar Bapak Obin kali Ibu Esi. Teh hilang bae urang teh bertempat panginten mohon Di mana tang? di kampung teh Sindang Sari. Sindang Sari RT 2 RW 16. Leres. Anu kalintang panginten mohon Bapak pengurusna Bapak RT Bapak RW na kalintang mikanya kanu budayana nya banyak. Eta anu utami. Oh, alhamdulillah perizinan teu Bapak ayeuna teu dihararesekeun. Henteu. Sabab Bapak teh jeung Bapak RW di dieu mah resep keneh kanu budaya Sunda eta budaya calung. Leres. Anu panginten mohon lamun teu ku batur rek usaha deui nya. Tah eta. Tah kitu. Oke, tangtosna panginten mohon satacan urang hanca garapan insyaallah baris dihibur ku saseus panginten aya 2 bintang tamu. Saha wae. Aya Cetarsih jeung pamajikanna. Nya pokona mah insyaallah ieu cikal bakal pamajikan Cetarsih bakal nyarengan belah dieu. Aya insyaallah. Alhamdulillah. Pokona mah si Cetar membahana. Oke, panginten satacan hanca garapan bawi raos bawa bilih aya sambutan heula ti kasepuhan. Atanapi ti keluarga besar Saiful Bet sambutan kangge sapatah 2 patah di aturanan wae. Leres. Biasana sok aya ijab kabul. Tah, gitu aya ijab di kabul. keluarga besar Pak Supri kali Burika. Sobi nyeunkeun Efra, Cetarsih, Jalu, modern Makalah.
Unjung Ungi, Unjung Manco, tanpa samanya. Agung ayah Agung Ayah. tuh si kaset ya aduh alhamdulillah hatur Agung. Abdi nyalindung ka Allah tebikeun panggoda setan. Sugri ngapuji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim. Salayo. Deuneuda ka Maha Suci urang nampi rahmat Gusti orang dieu anu bageut Araya. tebikeun cegahan. Hirup rukun modal suci alus laku hade budi singkirana diri pribadi mawa diri sing taliti. Neuneuda ka Maha Suci urang nampi rahmat Gusti orang dieu anu bageut ulah ngarempak papakon sangkan menang kabagjaan. Pun ampun kasang lumuhur nabi aulia jeung para wali saderek nu tiga ibna. Sahabat sakabeh mukmin nuhun hibar berkahna mugi di api ngadi dari. Bismillahirrahmanirrahim rumah agung sarangan dirohim Rahman anu maha kurang Rahim anu ma'asya Muhammad Rasulullah sadayana masih kene orang ya anu mager mugi bingadi hari kai munun tangandung bapat ngayuga diri audio anu pangsoleh Ay audio anu soleh nama
dina poe nu kamari urang asing jadi emutan kageto mah panungetungan autep Aya. ayeuna urang omean ka ibu nun tengan dung papate ngayuga diri Api Zeus aya. saderekmu sahabat sakabeh mungkin nuniba berkana aku tek sayang mungkin dia pingadi pun ampun kasanggumun nabi aulia jangan para wali saderekmu digoibna sahabat sakabeh mukmin nunibar berkahna mugi dia bingati amin ya robbal alamin mugi Gusti Alhamdulillah baik pangarsana kidungnya para kasangakeun mudah-mudahan katabigan kabingan Gusna kayak keluarga besar Saiful Bet oge kange ka para tatamu khususnya para penonton sadayana. Mudah-mudahan dina hiburan isi janten ajakan ulah janten ejekan. Leres janten tuntunan kange urang sadayana. Baiknya leres bisa. Abentang. Alhamdulillahnya. Leres baik. Leres perantos dibuka kalayan rahmat salamet pokoknya oke baiknya selamat nu dihibur selamat nu ngahibur oge abentangnya atuh panginten oge sakali deui boh bila aya bade unsur kaul atanapi aya pamunut lagu nanti kasepuhan seni anu menciptakan budaya tangtosna di dieu mah seueur abentangnya seniman rawuh seniwati tangtos namanya di haturanan we ulah sini-sini ulah sungkan itu baiknya tadi teh aya sawae bae seniman anu paling payun anu sumping teh bae sah abentang tadi teh aya anu tadi teh geuningan diaturan bade ngiring jog ada kapal dia ketenang apa haji jadi ngiring ngarapi ka bae aya iman Jai Channel macok di parian bayu aya Jai Channel jika budak sunat tresna mekar ieu didagopakan nu keur paheut janji bakal sauluna tepung rebun jajatung rejeng jajatung lawan jadi hiji tobat ngarut teuing rebuah selayangkeun bae ricit namanu jesur nanging belit asih ngahari oyak nadahan
nimpai kerema panangan silih cepeng lempang mapan Pak RW aya kaendahan dago pakar geus kanteur ka pangantenan mang jajak kunci sini dago pakar langgengan tena ingetan cupeja cuna cupeja dago pakar ngaragahan cupeja cuna cupeja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugat angin waksaeuna pikeun sorang hidup di tempat umbara sikat berenang aturan ujung wengi jadi wijiwi tangkos aja Pak Bugi singkah hibur disingguring sabara kancang ngalakungan tembang-tembang pop Sunda Parayangan bisi kena tembang calung tradisi namanya aturan apa nu bade kiring nyerangan pali dieu dilapake ka Bupati Bapak RW kasepuhan diatur ka panitia Bapak Otong aturan kabeh Pak Otong Ricita manuk kumaha cenca bae jeung seur na angin belit asik oyak nadahan nyimpai kerema panangan silih cepeng lempang mapan dago pakar geus nganteur ka pangantenan Bapak Otong anu bageur aya Pak dago pakar langgeng nyantet ngangetan cepeja cenah cepeja dago pakar ngerekahan cepentah cepeja cenah cepeja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin waksaeuna pikeun sorang kaguhan bangsa eta jeung manehna kuring baca hirup di tempat umbara dago pakar geus nganteur ka pangantenan dago pakar langgeng tewana ingetan cepeja cenah cepeja dago pakar gantian cepeja cenah cepeja dago pakar nareukahan Eprak mana eprakna? Cobi manawi panginten epa menurut lagu cobi ti Bapak Haji Otong ulas asih. Ulas asih teh. Wow. Wah, akina budak sunatan. Aya kitu nyonon dipayun. Teh ulas asih pisan muhun. Bapak Otong kali Ibu Sumirah diaturanan wae muhun. Bapak bede epa menurut laguna tanda petensi laguna ka mana? Can panggih jeung wing mah. Heeh. Manawi bapak bede epa menurut laguna cobi palih ditu.
Wah, kan para roek ieu mohon. Ya. Sok, diaturan oge panginten pada rusur kaul manawiti palih dieu cobi. Ibu-ibu. Lain disangkana teh pangaosan meureunnya. Kuat kan karari itu we. Sok, indung laguna indung. Hah? Oh, atuh piraku nyanyi rek bari ngopi. Kebayang bari nyanyi bari samutut. Cing bari ngopi laguna naon? Iya, minantu. Kumaha meka lacan minantu. Heeh. Lagu Abi ieu bae. Abay jang Abi lagu. Abi bade curhat kan. Oh, nyawa. Urang cowok yang tersakiti teh. Iya. Ngomong eueuh diandap kene nya, bae nya. Spesial kangge lagu kangge kita berdua. Dedeh teuing lalaki raheut hatina gudawang belah bayar teu asa tutung jajan ku karunya berasa ku kaniaya geus paheut kana janjina sugan teh reksa tujung-ujuna teu-teu nasib diri ujung-ujungan tong luasan kudu kumaha atuh nandangan desangka geuningan tersangka jujuna dedeh dedeh teuing lalaki raheut hatina udawang belang bayana beut asa tutung jajan ku karunya beut asa ku kaniaya paheut kana janjina sugan teh reksa puteuing tengah teuing nasib diri tong tega teuing tong luluasan kudu kumaha atuh nandangan
sugan tereksa nyana si inget jujuna kudu kumaha aturan dangan sugan tereksa nyana reksa aturan uli yang sumpi kangge reng-rengan tidori pres. Iya, aya teteh tadi katawin ke Singkuri. Oke, Pak Hajiana. Aya nyondong. Namun oke dari pada dasar rumping kayak patah-patah. Aturan. Tuh isupi. Lalaki rahet hatena Budawa belah payahna Tuh asa butuh jajan Ku karunya Betasa bukan niaya Sukan tereksa nyana cinta salah ngira aduh ku tengah teingat nasib diri tong tega teuing tong luluasan kudu kumaha atunan bet asa ku tengah teuing si jujuna Alah kasangakeun kira tatena bae keun bae. Keun bae nu ngeunah mah bonteng jeung kurubuk bae. Euna. Oh, dah hirup mah peurih banyak. Alhamdulillah laki tapi tah perih-perih teh mesti banget urang. Oh, berarti. Bener gitu. Perih-perih teh masih bangetnya. Nyerengan panginten muhun, tembang-tembang pop Sunda oge panginten muhun. Bener, habis cenah tembang-tembang tradisi. Yo, zaman baheula eta banyak. Ngan uing mah bingung ieu budak kalah tawuran di hareup hei, ulah babaledogan. Tombo lagu nu kitu baru dakonya. Aturan. Ya, kangge punggawa. Dari press. Oh, hayu urang pakaulan ieu. Ayana. Sini. Nempo ayana asa karek balik di Mandarin. Gusti aku. Tanyakeun. Ateten nyondong pareban hayu. Ateten mana Ateten? Ateten? Nah. Asa pira kulo mun teu pakaulan heula. Mana Ateten? Supados teu nyangkolin kana waktos. Leres? Urang aya pangersana. Tarsi official. Bakalan nyerengan tepuk tangan heula tepuk tangan. Tarsi asik. Pasien jalan abetan. Punten pasien jalan. Punten. Alhamdulillah lanjut. Bapak langsung dengan meriah. Koprok. Yo. Kagegetan keur manehna kanyaan keur manehna cinta kuring keur manehna sok hayang gancang laksana gelis mah memang gelis lain ukur paribasa loba jajaka ka Bandang ka Pentang
asmara cinta. Murah ini akan dewasa nyarita. Murah ini dan sumpah akan cinta. Murah ini anjen ular cahaya. Murah ini cinta akan sampai mati. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di desa lira anu gelis murah ini. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di desa lira anu gelis murah ini. Termanehna hanya angan termanehna cinta kuring termanehna sok hayangkan sang laksana gelis nama memang gelis lain ukur paribasa loba jajaka kabandang kampentang asmara cinta akan tewasa nyarita Qur'an dan sumpah akan cinta. Nur aini anjen ular cahaya. Nur aini cinta akan sampai mati. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di jeung salira anu gelis nur aini. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di jeung salira anu gelis nur aini. Sekali lagi bro. Termanis, angan termanis, cinta kuring termanis, sok hayangkan sang laksana, gelis nama memang gelis, lain ukur paribasa, loba jajaka kabandang, kapentan asmara cinta. Murah aini akan tewasa nyarita. Murah aini dan sumpah akan cinta. Nur aini anjen ular cahaya. Nur aini cinta akan sampai mati. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di jeung salira anu gelis nur aini. Mun pareng kauntun tipu laksanakan balik muncul. Misalnya di jeung Urang mah pada resep nu ubeuhan. Nah, mending gitulah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nun, aduh para scholar, salam tusuk kuring mudah-mudahan kasayan para sepuh urang wari sadaya simbal sekolah surat al-Mu'min pirang-pirang kasayan tahun nyaronnya. Tah, kudu kitu. Iya. Alhamdulillah. Dina beung ieu tangtosna urang tiasa bongoriung bongkokor nyok hempak berbayaksa dina raraga tasakur binikmah kalimatul hitan. Pangarsana Cep Uji anak sim kuring putra tercinta ti pangarsana Cep Supri kalih Neng Rika anu mana sabaros kapengker pantos reksa di hitan. Ampun iya. Iya. Anu mana sabaros kapengker pantos reksa di hitan kalian rahmatur salamat. Kantun urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan dia mudah kali teh salamina cing aya dina panantuhan Allah Taala. Amin. Cing aya
Toko kolot teuing jang aing sia. Lain popolotot pan ngaminkeun. Oh, nya. Ngaminkeun. Tah. Tampo. Acan kasambat. Oh iya. Resep kieu rek ya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu urang kali teh cing aya dina pantuan Allah Subhanahu wa taala, cing janten jalmi langkung soleh, cing janten jalmi langkung cager, cing janten jalmi langkung benar. Amin. Usuk ka dieu sia. Anak saya si lain. Naon jual usuk? Moal teuing heuh ngaran jual usuk. Tengok nah aing. Amin, amin. Kumaha mun si Amin datang ka dieu ngamat. Untung no kali. Oh, cek si bro. Naon cenah? Aya nu kaliwat kadoakeun teh cenah. Naon cenah? Ieu murang kali cing meunang naon? Bapak nu balik. Cik aing ge. Nah kurang. Cek aing dari Tuhan suci. Tengiluan Pri. Alah, tah ieu tadi. Lares. Oke, free audio sound system. Lares. Aduh. Ulah ngangeyang aing sararwak. Bentang. Lares kumaha? Doa atos tangtosna nya mudah-mudahan cing binulur karahyuan. Amin. Mohon ginanjar kawilujengan Lares. Ning Rika. Lares. Mohon wilujeng gelis Cep Supri wilujeng aing geus nyebut kasep rugi pan geus eta mah. Pokona mah wilujeng berbahagia. Tah, gitu nya. Mohon bagja hidup paratos ngalaksanakeun salah seus kewajiban nyaeta ngahitan putrana tercinta eta bisa. pangersana Cep Uji sakali di urang doakeun cing janten jalmi langkung soleh kasepnya. Mohon tiasa miturutkan ajaran busur ngramana betudna tiasa berguna kangge bangsa ge agamana atau seyang. Gitu. Ulah ngaganggu wae eyang. Teh make eyang. Teu make eyang. Lain aing asa ngadu bagong ye disarurakan ku barudak dere. Sok. Teh Rika, aku tahu kamu sekarang lagi gimana, sok caliknya. Mata ke Supri sia teh tong beki-beki teuing sia teh pancikeun yang disunatan mah nyarek nyiram deui. Pan kurang tadi omongan dono. Pan teh cikene nyunatan mah nyiram deui da ngeunaheun cenah pamajikanna. Anjir, bagja paingan betah di imah cek. Pri, naik ka luhur panggung Pri, mana si Suprina? Tuh Pri. Tuh Ibu, Bapak Seta cenah turputun anu kasuhun bilih kirang sepakodo sarang mana sepuh kadang wargi sadana patali sumkuring mesana sahli nanging ieu mah hariring tami pamali haleang tong wudu duae nu hajatna naon sia teh ngan barang hakan weh paingan kelar sararaat lain ku tamu ku sia gini ya ieu mah hariring tami pamali haleang tami doraka kawakilan kupun adi pangerhala Cep Supri Aisyah titi naon atuh jeung goblok jeung naon jeung parik bisa teh ieu mah naon teh raja cing punah ku raja pamunahnya hatur punten kapun biang mamoh orai dipayun saja medar acara sawer panganten sunat prung kanca Bismillah damel wiwitan nyebat asma ing pangeran Bismillah damel wiwitan nyebat asma ing pangeran sejaknya lah ngawer heula pituah dangding hariri malar aya mangpaatna keur hidup kasep
wayangan sinatria pilih tanding kasih toh pati jiwa jeung raga sejak angkat mapak baja toh pati jiwa jeung raga sejak angkat mapak baja dia cepengan bisa lain munan-munan anak tah malikna kali itu lain abi tah nu pekek tah aduh kasepuah kalbu sing tepis ngawisik diri ucap lampah paripola mangka hidup jingas titi kasepuh braku mawula parias munasebah reret ka dia uji tah aya nu pegek dinya tah kasepuh langkung sumujud kanu asih ti lembut kanu heman ti bubudak jasana moal kabanding kudu moal kabayar eling-eling mangka eling jungnung jungjunan kalbu bral ujang mustika awan bangka hidup masih ngebagja orang alam kalanggengan pamuki masing riyatna dina nyorang kahidupan amin ya robbal alamin salamet urang saya sok ngarawuh lah Ika ngarawuh lah duit lain beas teh beas potong diaurkeun urang liwet sok pri lain aing teu ngarti kumaneh beungeut hade dedegan gagah ngaran Supri na teh hayang agung gitu ngaran teh sok nyanak sarawu ewang keheula yuwing sarawu ya siap bo siap hei rekan-rekanku dihitung nepi ke 2014 siap benar yo kakarek diaurkeun oke hiji dua ya bibinanya cicing bibina cicing ulah ka diaurkeun cicing hiji dua kai mana baru dakti mana nepi ka saheng sia teh cara cicing usup cicing kumaha cek komando sia di naon atuh kela 1 2 ke neng Renita tadi ngarecehkeun di pom 3.000 rek disawerkeun mana 1 2 3 awur di awur di awur hey di awur hey di awur gerak tobat gerak eli tek naon mumpung aya kasempetan gerak tobat gerak eli mumpung aya kasempetan
susah gerak picenan meningge loba cakaran lima anu katarima sangkan jadi jalma hade deng 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 dong 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 bangun ding bangun ding bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara Cileunyi jeung Tanjung Sari aya tempat nu endah resik tur asri pangrerehan pangjujugan nu pelesir andong suka ngobar tutup ispikir merenahna nah di suku gunung Manglayang di Mumunggang Kalanda Umar Panyawang jujukut kang irena kang caina saya lian ka Bandung diri kahana dekakan tun para artis selebritis hukuman berlaku dekakan tun pejabat kaum bisnis Gang endah Bandung diri gahana pelesir suka bunga ka Bandung diri gahana objek pariwisata Bandung diri gahana karesep urang Sunda Bandung diri gahana kogok antara Cileunyi Saha eta nu kapayun saha? mamah orai Areueuh. aya Mamah tempat orai. nu endah Alah. resik tur asih Mamah orang. pangajuk-jugan Nah, iya orang bedung. pangeran nu yo lari kisi kan itu Aduh. andom Mencung, simpung ada brek mencung. tepas niit niis pikir merenahna mama non mah di suku gunung Manglayang Rek mencung nu ieu mah cenah khusus. ya pasti aja di Mencung Mumunggang aja. Kalandeng Umbar Panyawang Aduh. teka kantun para artis selebritis Heeh. pengusaha pejabat jeung kaum bisnis Waduh. Joget aku mah hantri. Munggang endah Bandung diri gahana
pelesir suka bunga ka Bandung dirigana objek para wisata Bandung dirigana karesep urang Sunda Bandung dirigana Takoja. Cikan kumaha cenah aja tetargi. Awas barudak. Allah. Sopi gimana mencuk Mangga kebayang Pri. antara Cileunyi dengan Tanjung Sari aya tempat nu endah resik durasi pangjukjugan pangreuhan nu pelesir Hulah andom suka Umar tetep niis pikir manehna kuat Merenahna sa suku kaditu nempona Manglaya kaditu nempona saya teh ampun kok dimumungkan kalande Umar Banyawang jujun pelukan pasir letih lapan golep di amparan permadani hejo jukut wisatawan nu datang di mana-mana tayalian ka Bandung diri kahana kekakantun para artis selebritis pengusaha pejabat jeung kaum bisnis umur mah silahkan berlalu kumaha semangat tetap remaja ngarah imbang jeung kahayang dina soal ku ayu percintaan ari peker kakolot wae ngaledek gitu loba pisan sirina benar resep aya era aya asik kajurung gejolak cinta reung bejakeun euy urang bejakeun tong ribut Wah. tah 5.000 samet urang bejakeun tenang jeung tambahan makasih Pagi, oh keke loba bohongan loba wadul ini ngaler geus diintanaga ini ulun hayat di wetan tep ho ah loba bohong bisa mencuk biasa contoh ya umur mah silahkan berlalu semangat Bu Ayu tetep remaja arah imbang siap jeung kahayang dina soal percintaan Yuk.
inung muing biar geus kikieuan di hareup. Naon cenah? Aduh, eyang, punten eyang. Naon cenah? Atuh panitia nu hajat nu boga saon eyang, ulah ngaganggu eyang. Bentang, Kumaha cenah? pamunutin Doro Ayu. Aduh. Hahang, Ada rayu naon minta naon. kali Rai Simkuring cep Afgan. Aduh. Cep Afgan. Ke Afgan tadi. Oh, lalu rata. Afgan subuh teh. Hoyong 7 bulan cenah Jang. Ah. Black. Takol euy, 7 bulan cep. Sok hengnya woy. Aduh. Karek, Anjir. Tukang melodi mah aya. Ngan? Hah? Ngan naon? Jadi izinan ku pamajikan. Sok 7 bulan, Bro. Mama are Doro Ayu, kapayun Mama are Doro Ayu. Doro Ayu. Sabulan sasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa, rasa cinta dina dada, 4 bulan kedal cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bobogohan, tiada hari tanpa cinta, mincakan 7 bulan, apa kau benang badan, mimiti datang penyakit, timuru jeung timuruan, 7 bulan bobogohan, lupa pisan paceng kadan, rasa cinta hilang musnah, putus di tengah jalan. Yo. Asik. Dia tuh Afgan. Sabulan sasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa, rasa cinta dina dada, 4 bulan tak kedal cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bobogohan, tiada hari tanpa cinta, mincakan 7 bulan, apa kau betengah badan, mimpi datang penyakit, timuru jeung timuruan, 7 bulan bobogohan, dopa pisan paceng kadan, rasa cinta hilang musnah, putus di tengah jalan, 7 bulan bobogohan, dopa pisan paceng kadan, rasa cinta hilang musnah, putus di tengah jalan. Lanjut Cep. Bu Ayu, joget atuh. Atuh. Ibarat air di daun keladi, apabila tersentuh tak meninggalkan bekas, apabila tersentuh dahannya bergoyang, air pun tertumpah tercurah habis tak tinggal lagi. Deng 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 up. Kalam. Iya rek kaul sakit gitu nagra. Cicing. Hehehe, tak banyak kaul gitu. Tek gitu. Tek. Sok. Banyak teh ngeke pantainya bener enggak dengkek. Ada kain. Begitu juga
cintamu padaku. Cinta hanya separuh hati, oh lepas kembali. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan ku buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa aku akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Domba-domba kuring di angon-angon ku kuring, di mandian ku kuring, anak-anak ketiga tukang suling. Domba-domba kuring di angon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anak-anak anu kuring. Saha jaluna, Saha mana jaluna, mana saha jaluna, jaluna mah doma adu asal garut. Asar poa parawan centil neme ditaros langsung nyirintil. Aduh aduh abdi mah cinta buayu daek bisul tah sumpah nake. Asar poa rada genitan tenang sebulan tenang mata duitan sok sanajan mata duitan. tahan hiji tahan. Daek bisul teu abdi mah cinta. Ari cinta kumaha hatinya, Kumaha cenah teh ayu. ari boboh bu ayu kumaha hatinya. Say. Abdi cinta bulan saksina daek bisul tah sumpah nake. Lanjut rekaman can kaul tah nu mekelan deui aya. Hiji raga Aya keneh geuningan berenang. ngababatan di handapeun mega malang di tanasa di kakaya kateleusaan. Katelengesan harianeun momah orai anu bageun leungeun dengan tega temen doro ayu tengah teuing kaniaya bebeakan kamalina kamalina dedeh teuing laki ngalungsa kuraja bati taya pisan anu belami asih kana diri Kuku jurus mabok teh ieu geuning. kana dirina Nah, mun itu cacat. takut Aduh.
Oh nya. Jabat tadi KB tenaun nih. Hei. Oh. Ae. Au. Harian lengan dengan Nya sewe barudak. tega temen mamah ayu anu bager Aya. tengeteingen kaniaya bebeakan katelengesan Tagaya. Katelengesan Ja. dedeh teuing laki ndoro ayu anu bagus Aya di payung. ngelungsan ku raja-raja pati saya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina Mentang. kumaha katingal itu selingnya pan ieu budak ngoranya manya nya palingan tidak bersemangat tak Kumaha? mau dibere awewe ieu Setuju pisan. Da ganteng na teh jauh jeung abi atuh. Lalawarat teh. naon Jeung abi sok ganteng saruat. teu jauh jeung daek kemar jeung si eta tuh moal Jeung saha teh mantesna? Jeung saha? mun jeung aing teu jauh teuing ya cicing ulah wakat turun cicing Penting ana mah di kota. pendekar joget mah ya Heeh. teu cuet kanu hideung teu ponteng kanu pegek tenang sok nu pegek munun tah gitu anu ieu kolot Tuh. naon ngamak naon Tengah saya tukang kecrek. Oh, kecrek kabayang. cek aing teh nu ieu kolot teh buri lembur naon teh rumasa kolot Aduh. aing muda keneh aing kumis sebelang-belang tah mun ieu bingung aing disebut kolot da ngora disebut ngora huntu beak Sebut orang nu pieu. ieu begang Tah, setuju. aduh bingung api pikiran Tepuk tangan bojo cetar si Supi. Ngatuk. dua heup cing sumanget pan aing teh wah dua pak titik dongkeung oh nya mangga pun bojo mohon Iya di dia. Bisa molototan. Mentang ada mana anu cantik atuh Ya, meunang anu kieu. bojo aing tuh Hah? bojo abdi nya lu cacat dia ditaik aing mah Duh, mesti nu magong. Mana ebi polisi tidur ieu teh naon golap neng. Bisa, hah? Obos punten obos, da bojo du di sauran teh. Datang. Datang reungit marari ya. Ai maneh saha? Hah? Teu mungkin, punya jelema pegek. Teu mungkin. Tah tingali jelema mah. Di kacamata, di anting, make kongkorong. Tuh, teu boga pamajikan teh eta jelema. Ai maneh jelema naon? lain gumeuli sia teh. Ai mun eueuh hukum ku aing la ilaha illallah la ilaha illallah. Hapunten pisan aing nyandak mah tadi teh sae model nama jiga. Ini kita Mirjani ai datang ka laka.
Ting pepotongan naon geus nu ieu we nya. Nya. Geus nu ieu boja betul. Oh, satu juga jeung nu ieu cenah ulah jeung halus. Tinggal sok bikin. Sok ngomong naon? Ya. Ari manis anu ngulam sia teh. Tuh jeung payudara can jadi dia aing teh sumanget aing mah. Sia teh lain hek disuntik heula sia teh. Cuma aing ka dieu nyungcung ka hareup rata aing teh sumanget. Hanas geus dijeket aing tuh. Sok kenalkeun lah saha. Hanas geus make hoodie aing yo di online. Hanas kalajana. Ngomong sia teh ka kaki kituan sok. Nya. Bukan aing teu gede. Sugan aing nu cacat mah teu gede amak sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam geuning. Sok. Ya, punten pangangkatkeun ya irungna mikna. Nya punten. Sok ngomong deui teu kadenge. Kumaha ibu-ibu sareha? Sada kapal api dia kadenge ku si lain. Hah? Ibu saretan cenah. Hah? Oh sarehat. Cing tarik atuh ngomong teh jelas sok. Heeh sok. Eyang punten eyang Nabi mah heureuh. Sata ya. Ya. Kumaha ibu sareha? Tuh lah sia masalah. Ibu sarehat mata ngajarodog di dege calalager nu gering memberi di arari. Sekararia ka mana we? Airek bertanya ka ayah tanyakeun heula. Aduh ayah. Iya mulai narimakeun. Tingalikeun ayah. Ladies and gentlemen. Kudu kitu. Duis make men selawat. Sok mohon. Lain naon si macan si maledog sok. Oke. Sayang. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. So, sanajan kamu tanpa daksat dan dengan hidung yang tidak dibawa malam hari ini. Mulai narimakeun ya euy. Oke. Aku udah narimakeun. Oh. Tong make nyungkun atuh danya urang tehnya. Sok. Iya. Tentunya malam hari ini menghibur saudara-saudara kita yang ada di mana itu? Palestina. Senang Sari. Aisyah Palestina jauh-jauh teh. Nya. Di mana? Senang Sari. Tuh saya teh juga aing pakai kungku jeung mau kekese di Sinang Sari cepet ngaheos ka aing. Sok, paling itu. Lamun teu bau manehna. Tah malikeun. Leum teu bau cenah. Ai sugan teh Mama ora juga teh can bisa malikeun, bisa malikeun. Ya, hiji kebagian tangtosna Asupri perlu ngalaksanakeun salah satu kabeh di bandananya sayangnya. Abi teh sabenerna mah maksakeun maneh nyebut sayang kasih teh. Mohon. Mudah-mudahan murang kali nu dihitan cing janten murang kali nu solehnya. Oke, pakaulan cobi. Ya namanya nu ngaributkeun nya. Oh sane, Raina. Yo. Cobi, silakan pada lagu naon? Ndoro Ayu. Ndoro Ayu. Wirasat. Hah? Wirasat. Wirasat. Tetangga dewek wirasat ngaran. Lalawar. Oke. Bu, hiji tembang ngalangkuan album lagu sata nih. Lagu sah? Lagu eta Detik Kurnia. Anjir Detik Kurnia. Paingan kejong duh. Usu subur. Dari di Kemang nasi rage. Aya wirasat cenah mah orai. Urang kapayeunkeun. Masih disarengan ku Ndoro Ayu. Mohon. Tenang, Brung, takoja. Awas lagu anu sumpah
Mama Ayu. Datang dirasa-rasa. Doro Ayu. Ngajirimin dengan Sok we, da pemajikan abi sok we. Mohon. dirasa. Aduh, taya mitohan. Kergering Asik. keningnya anu ini Ari hese Faktoren suka bunga jeung nu anyar. Nyata pisan wirasa hate ngabukti. Siapa dia? Istri. Arya sebelah sini Arya. Sok tong era-era. Sok, kebae lah. Aya nya udah di mana ya? Asik. Gila-gila bakal naon kajaran. Menang jodoh. Nadana Benar. aya geter nu pakiwa. Balang siang impian beutingan mimpi kembang di petik jamalai. Lampah asa benang Lewas lagu anu supang diketukan. Hiji rasa kok bisa benang kalah. Panutan ketanding tresna. Wirasat Arya, nangan sakitu. Kakiatana nggak sakitu, Cep. rasa nu datang dirasa-rasa. Alah, Asupri. Ngajirimin dengan bukti. Dirasat panonna kergering hati. Joget atuh diajar sete. Hese kejet. Toma. Aite nemal-nemal wae. Tingali aya ya. Hap. Kade ka duitna. Obay mepe obay. Ya mepe. Sok. Tuh, gini kita bisa. Gila-gila Bener. bakal naon kajadian. Dina dada aya geter nu mahiwang. Impian peutingan jiring. Mimpi kembang di petik jamalai. Laku lampah asa bener ukuran. Awas lagu anu supang diketukan. Hiji rasa kok bisa benang kalah. Moal panutan ketanding tresna. Ya, pengen cek paribasa. Naon? Jangan melihat buku dari sampulnya. Iya bener. Tadi main teh semangat. Tadi teh Cetek teh mana hareupna rata. Oh, aing geus nyanyi. Oh, luar biasa. Di sawah. Lagu apa tadi sayang? Wirasat. Wirasat. Disawer ke Bogona si ieu tadi. Oh, Arya awas ya Arya. Disaling Teu ampun bos ka papi. Waduh papi. Teu bisa. Ya. Oke, alhamdulillah. Duh, kieu teh aya nu hajat nu nyiram teh aing nya. Hese dipikat tamat aing. Oke, tapi teu naon. Sayang, Aduh. bagaimana kalau malam hari ini kita duet? Oke. Oke? Ngomong saya teling ulek-ulek kan. Mana apa? Kumaha gitu? Boneka nu dina ieu teh. Lajada deh. Heeh. Paranti budak gitu kan gini. Temalan. Si
Iya mah tara ngomong sekali ngomong gitu nginjem Siapa duit. tara ngomong sekali ngomong. Minjem duit. Siap. Sayang. Oke kalau kita duet. Oke. Aduh, Gusti. Ya Naon mah atuh jeung nempuat tukang segala. lain aing ieu mah menopause gimana beda ya. Oh itu. Terus semangat ka dewekna. Oke. Ya. Itu tepangkeun heula ieu teh saha tuh. Baik dari yang berbahagia. Sok. Sok tepangkeun heula, nepangkeun heula. Hah? Kadinya make mik sok make nami. Ya. Tepangkeun abi-abi Diana Saska. Teu mungkin, teu mungkin. Terpercaya. Monya Diana Sasko. Aing ngaran yo nanaon ge ngaran tempo Ayu Lestari. Oh. Cantik. Ayu Lestari, irung waciga sosorodotan TK. Benar tak? Renita. Renita, Dede Wulan. Renita rumah tangga belum berhasil ya. Ya sampai teh. Diana, terus Saska. Tuh. Asa Naon jauh pisan. aya hartina teh? Daya. Teu aya. Baik. Saya ngahartikeun ge. Aduh, Mang Nono nepi ka kitu. Kayak aing teh make harti atuh. Tapi teu naon beb ya. Aduh, Malam hari Beb. ini tentunya. Anjir, Rika, si Rika kemana? Teuing tuh kalau dihandap tuh. Tak itu aing matak mending hajat daripada nabur mah. Nabur. Kari hees anu hajat mah. Aing nu ripuh mah. Tapi teu naon sayang. Oke, malam hari ini kita duet. Dari albunya Pung Haji Roma Irama ada lagu apa sayang? Mulut usil. Hah? Tuh mungkin. Menyati Roma Irama mulut usil. Apa judul lagunya sayang? Mulut usil. Hah? Mulut usil. Bentang. Segenah aing kana hate. Aslina. Menyalebum Roma Irama mulut usil Oh, teh. bujang laguna. Lamun berdendang Roma Irama mah. Eta percaya. Malam terakhir. Percaya. Karena sekoing dibajakeun malah Roma Irama. Judulnya naon sayang? Mulut usil. Mulut usil. Bae urang gugus ya tah. Aing. Balah. Jenggara retek di sana teh. Mulut usil. Acan can Bang Blas tungguan 19 mah lewat Oh, iya, teh. anak aing teh. Bu, nunggu keprokolak kangge pangarsana Neng Diana. Anak atau Ya. pemajikan? Anak, itu Oh, anak aing. oh, nyadis. Pokoknya pamajikan sakieu sia teh tingali teh ke orokna ke can jadi sia teh. Rek Teh kumaha. orok. Teh orok. Neng Diana salah sawios putra tercinta ti Sungkuring. Alhamdulillah putri meureunnya. Anu mikalandep anu ngiring ngarojo ngamumulai seni tradisi dina seni calung. Ibu nyungeun dudel-dua ti sadayana mudah-mudahan barangkali cing langkung nanjeun langkung suksesnya punya. Margi cek Abah dalang ge. Naon teh? Aing tidak aing hese budak ngomong bener teh. Budak, ya teh budak. Budak dewek kitu. Geus sabar hiji budak. 7. Nah, itu teh. Oke. Alhamdulillah. Urang dia aya anu resep calung urang kalina aya. Teu aya. Alus. Sok. Tarik tokan we kayaknya. Nya. Marukankeun TikTok rek ngarojong meureun. Sok da mau atuh urang teh. Bo. Alhamdulillah Sungkuring gaduh generasi penerus pangarsana Neng Diana. Putri Sungkuring nunggu dua hati sadananya. Sok masih kena diajar nanging Sungkuring teu ninggal kadinya. Nu penting sumangetna kangge mertahankeun naon seni tradisinya. Temalan sia teh lingkuh. Sia teh lain sing ngadepok sok temalan. Nuhun kitu. Nuhun. Dah gitu oke. Mbak, jadi kita duet jadi? Jadi Oke. Anak-anak, mari kita takol anak-anak. So. Jaipongan atuh. bisa. Aduh, Gustin magu. Panas di kuku, gua aing teh bisa jaipongan. Beda hati, modal ahad kapangi karena harujak dengengna sarang beak pajar hati anak merah. Beda akang tawedal repu kapangki kereda harponyo sangumbe kasapo boko cenah akang genderewo. Abok jangan sukapan pisan poyong. Asik. Abok jangan gawe na ukur usilan. Hans wedding.
moal aya nu muruhan manjangkeun beulis pasasehan Medang api, medang luas masa teu bisa judas Angka pating harewos Medang api jadi hostel enak akak minang beeuh kata bosuku ada yang kemana cenah pacar akang ngandung jaipongan sok adi kan kita halangan karena jaipongan kalah walaupun saya jaipongan Pedah api, pedal ahad Kapangi, kareda harujan Milikna, sarang beak Pajar api, anak merah beda akang wadala rebo kasampakeun dahar ponyo sangumbeak sabobobo pajar akang genderebo Abong nyama, bisa boyo asik Abong nyama, gawe na usilan Kajen teuing, masak minggu Asal bisa ngagendengkeun abong jalma neng tengah yo ngarobongkeun abong jalma cengeurna ngagorengkeun moal aya eta moal aya nu muruhan manjangkeun ulun papasean Pedah api, jangan luwes Rumasa, teu bisa judas Datangka, pating harewos Pajar api jadi hostel beda akang minang eueuh di Bandung teu di ongkosan dek teman cukai deh pajar akang cenah nyandung sok sa ulah ayana kade he hop tung hop eta punten eta nu cacat deme mohon Nya, nana mah. ya Cika project Tah. Dua. Cika dek lelengohan tulus ya Lain nyawa jeung STNK na kumaha eta teh? lain dengeun Yana Batara dari Pres ngeus Cika project ngeus di Papua mah lempeng we dalekeun ku aing sia teten sia teu ngeunah aing Si kapas. sarwana teh jeung tangkurak sidigo nama ruk aing teu dicatet hah ngan dua oke tenang wios tenang So, sayang Nya, aya hiji lagu kangge panganten sunat yang sisu Subri ngageran ka panganten. sang subuh eta aing poek pising urang di kacamata naon aing maneh tong pipiu kana rumah tangga dewek kumaha dewek Waduh, menggoda saya tahu wanian. tuh tingali da hah anjir candi kabeh abi dicabak ngagerawal pas ih candi kabeh saya terek di kabeh kumaha kutang ke can meuli pan aduh alhamdulillah kasih sesungguhnya aku sudah muak dengan semuanya tah saya tak mau hujak kene neng so keting boka bogoh ting teu aperi nona peri nya di dieu pisan
fungsi babarengan jadi dia pisan urang kira janji jadi dia pisan urang kira janji jadi dia pisan lahir cinta urang Cinta nu harita karasa mantega Cinta nu harita karasa enakna Dinu pangarapan durian ngagurang Bulan nu sapasi awas jadi saksi lalakon harita geus ngelangkah deui Nostalgia cinta sok patapah deui Bulan nu sapasi sok pipangan deui Warengan walungan urang duaan Ye pisan wesi babarengan jadi dia pisan lahir cinta urang jadi dia pisan rangkei dada urang jamat gembat jalan badek satujuan Cinta nu harita karasa mantena Cinta nu harita karasa enakna Dinu pangarapan durian ngagurang Bulan nu sapasi awas jadi saksi lalakona harita sok kagambar wae nostalgia cinta Bulan nu sapasi sapi pengandai warengan walungan urang tuaan mangga tahu Alah, boy. Saha eta bae di pamela di bae. euy Di kabebeakan berebek. jadi dinya pisan wasi babarengan nyati dia pisan lahir cinta urang jadi dia pisan Nepi ka amurasun salu. tinggal urang di dia pisan lahir satujuan Cinta nu harita karasa mantena Cinta nu harita karasa enakna Dinu pangarapan durian ngagurang Bulan nu sapasi awas jadi saksi sepanasaran geus nostalgia cinta lahir ngaduaan pilu pangaharepan duriat ngagurang kana gembah jalan langgang sauyuna wanian kan dia rempuk dua wanian lalawar atoy ulah ditempo pegek na teh
Oke, baiklah. Hah? Nah, Cep Hendra. Cep Hendra. Teu aing teu percaya budak band mah nya budak band mah nya. Budak band nyalung. Lamun ieu tah Toh. budak dewek, ya budak band rek nyalung. Lain ngabur aja. Oke. Aya kene laguna gelis? Sok. Wah, ieu tukang lighting geus parem deui wae. Anjir. Ngeusan teh. Naon sia teh kejeng geus? Hei, matakna hurung ka jol ngeusan we. Gelah. Bro. Age, alhamdulillah tang tosa masih kene dina raraga tasak hurbini mah walimatul hitan cep. Hah? Oke. Oh, anak dewek gitu. Minantu. Hah? Minantu rek kau. Minantu naon? Iya, kabogos ieu opat. Anya. Siap. Oh, ini kuat kageuman. Tempo. Beda aya kahayang. Beda. Reni. Aduh. Kumaha cep. Lebih kaki itu. Sok kecenah ka dia budak teh mana? Cep, alhamdulillah tangga pria audio berbahagia tangtosna. Wong ieu disarengan ku pri audio saya. Saya ingin ngomongna. Comeback lighting, I love you pokoknya malah. Sip, mohon. Lightingna Jawa Barat. Hei kade. Nama Cep? Tuh. Anjir. Kadangnya kusia dono, damang tuh Cep. Boleh gitu. Sia teh, ieu teh uwa sia teh. Nu popolotot ka uwa. Damang saya. Alhamdulillah. Cepengan di dia. Ibu, tak ieu Bapak Haji Prabowo. Ciga Prabowo maneh sia. Insya Allah ke jadi presidennya ngan inung mana tong diaku inung mau jadi presiden. Oke, badai nyanyi naon kasih? Hah? Kapan eta kablok ming saya teh sosontro karo dewek. Lagu naon? Dayanti. Anjir. Sayang, kamu jangan sampai kalah, oke? Oke, tinggal di. Sok dia, sok ngerek ka boleh deh. Kadek sok ngageser kadek teh sok kalau ngaguruk ciga sesehan. Sok anjir. Tuh tinggal di anak namanya apa? Nari Inung. Oke, pada Jayanti duet atau pinyalira kumamun trio tiluan jeung AA. Siap? Sok bedi tuan. Mesti kabehan kan? Oke. Jayanti. Oke. Keprokela kange punana. Lala barat. Bu, iya teh budak teh sebenarnya mah kana sanina mah kental pisan kan indungna we teh perhatian mata kain nampiling ka indungna teh mohon. Oke, urang kabinkeun laguna naon kasep? Jayanti cenah bro. Oke, tako. Ieu ti Noah kadengen ku sia. So. Anak aing Hujan detik ngaririnci. asik. Kingkil laban pating koleban. Pak tungting. Rumah papang. Dayanti. Mangsa sareng narek datang. Di barengan kingkil laban. Ombak letik pating siriwi. Kita nulal aja di situ. Sir Dayanti. Takoja. Dayanti kenjang di pas ini ngaurangkeun rasa cinta. Dayanti kenjang di pas ini Asik. Mengket pakai rasa jijik. Aso. Joget heula.
atuh sayang. Sok. Sok. Wanci murid surya Bu. hujan letih dari rinci Asik. kingkil laban pating kelebar Dulu. sisi pasir Jayane mangsa sarap narek datang di barengan kingkil laban Asik. ombak lantik pating siliwi sisi pasir Siap Bu. Jayanti Jayanti dari pasir mengudangkan rasa cinta Jayanti bukan lakon duaan rasa geger Mohon. bukan lakon duaan Ngundangkeun. rasa cinta Jayanti bukan lakon duaan yang berbagai Lanjut bro. Asik. Asik. Terus sangka anak aing bisa nyanyi tuh. Joget ya tuh. Mencuknya. Oke. Siap. Allah. wanci murid surya rek pamit hujan letih Aduh. dari rinci Asik. kingkil laban pating kelebar sisi basir sir Jayanti Tengen. Joget. mangsa Siap. sarap narek datang di barengan Asik. Tak salah. Asik. Nuhun. pating siriwi Asik. sisi basir Jayanti Bareng saya. Jayanti kencang di pasir ngaudangkeun rasa cinta Jayanti bukan lakon duaan menggeut pageur rasa geger Kali deui. Jayanti kencang di pasir ngaudangkeun rasa cinta Jayanti bukan lakon duaan napageun rasa geger Luar biasa. Adek-adek. Sebetulnya aing terharu adek-adek. Sini sayang. Tiiraha latihan nyanyi maneh tepan ngajadog wae di imah atuh sayang. sekolah Di sekolah. Keun bae. Sekolah anu bener. Antep inung maneh mah. Ku uwa ditapiling. Aya lagu naon deui sayang? Teu aya. tos Atas. Tapi mencuk mah siap kan? Iya. Ya ah. Bagja pisan nya cek urang ge lila teu panggih teh. Gablek anak teh lalawan teh. Congkong geuning. Jasa selengkeung weh. Cing sukses, cing langkung sukses langkung nanjeurnya. Uyah mah Tong moal diturutan tes inung kaluhur. maneh mah nya. Pokona mah gitu. Nah, eta nu lalajo dihanap mun bisa mah. Tah sok deui nya. Ulah? Teu mungkin. Mun nya ibuna pekek. Oke. Lagu nu asik ya anak uing rek. Sina dangsah kayaknya ah. Jeung bojo bari nyanyi. Ya bojo teh. Bojo? Titipkeun ka abdi mah. Hiduplah Indonesia Raya. Ah? Siap. Urang duet deui nya. Oke, lagu naon? Lu ganca.
Siap. Ya, ulah nunungguan si ibu. Pokoknya mah da deukeut teh Citarum teu meuntas kade sorangan we da ibu maneh mah geus poho ka dewek. Nya, sok. Maneh mah sorangan ka ditu ya. Sok. Takoja. Sikat kanya. Awas rek mencuk ya. Tuluykeun. Up. Tuh tingali aya wanoja. Sampulur awakna lenjang kulitna hedot carulang ya bil ibarat Dewi Rati di kahyangan Tuh tinggali Mana? aya jajah dedeg sampe siapa mah era anteng nu kasaha kauwana Pidung wibawa ulah ka mencuk tenang diri ibarat Kamajaya turun surga maranihna pareng hiji sauyunan ucapkeun pasti janji ijab kokula saksina Bapak penghulu payus mata kuruk cukup ujang nyanyi hidup teh barak teman mencuk atuh ayat beger hei jeung panutan bale endah bale nyungkung satekan hirup bakal cili jungjung tukang kenangan sawer atuh nakumaha kalaka kitu ayat gitu makasih sayang siap payun acan ya tuh tinggal aya wanuja Dedeg sampai rupa hade kulitna hejo carulang diri ibarat eta Dewi Rati di kahyangan Lanjut kembali Tuh tinggali aya jajaka dedeg sampe rupa hade Pidung wibawa diri ibarat Kamajaya takol bre amaranehna padengahi sauyunan ucapkeun pasti janji ijab kokul saksina Bapak penghulu payus mata nyuruh suku ujangan hidup teh barak akhir panutan so Kapayun lanjut tingali bro tuh tingali aya wanuja sampulur awakna lenjang kulitna hejo
saruna nyeples Dewi Rati di kahyangan Tuh tinggali Tuh. ayah jajak paling mana nih Dedek sampai rumah Siapa? Hade awas Sama Jaya turun Takobre Maratina pada ngaji sauyunan Ucapkan pasti janji iya berkumpul naksina bapak penghulu payus mata nunu cupu ujangnya hidup teh barak jatuh mencu layet geget jeung panutan bale endah bale junjung satekan dirupakan cili junjung ujangnya hidup teh barak temen layet geget jeung panutan bale endah bale nyungjung sateka hirup bakal silih junjung saka suka teh moal panggijeng jodona maneh Rukmini alhamdulillah ya Neng Diana nyarengan taktosna Arya ini pada ke mana mana? Hah? Oh, nya anjir.